Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leles amat ngajawab salam teh. Candalahar gitu, sarua ari gitu. Ada pantun buat ibu-ibu. Daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu yang jawab salamnya kompak, saya doakan punya menantu orang kaya. Matre. Tak ketinggalan pula ada pantun buat bapak-bapak. Daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Bapak-bapak nu jawab salam nak leles, doang siga nuker mikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka'anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin bu. Marolohok bae. Sombong ibu-ibu diajak amin ge. Mentang-mentang geus boga snack. Mun diajak amin ge hulap doa. Nah amin-amin amat cenah kiai geus hasil maksud ieu. Tinggal nunggu balik. Urang ngadoa heula, mudah-mudahan doa urang sadaya dina dinten ayeuna moga-moga diijabah serta dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha
Walidzalika qala aidan fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis shalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi inna Allah ta'ala qad akrama nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil isra'i wal mi'raji. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat ya Rabbal. Aywa kama qala ba'dul ulama fi kitab ta'limul muta'allim ta'allam falaysa noleng nang cara ricing. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin para alimil ulama wazzuama para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, masyayikhil kiram wa asyatidil kiram, para sepah, para sepuh, bini sepuh, bil khusus al mukarramah ibu sadaya, ibu orang sadaya. Punten kula ngomong moal make Malayu nya geus make bahasa dieu bae lah nya ngarti meureun insyaallah. Orang doakan mudah-mudahan ibu beserta keluarga, mudah-mudahan sing ditangtayungan ku Allah subhanahu wa ta'ala berkah salamet panjang umur, babari milik rezekina, mudah-mudahan sing ditiasakeun ku Allah kersa adil nyaah ka masyarakatna selalu aya dina bawah naungan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Oke doakan kurang mudah-mudahan guru-guru rang sadaya adu masih keneh aya, moga-moga ku Allah sing diparanjangkeun umurna anu barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Sing dipasihan kesehatan, mudah-mudahan sing dipasihan turunan-turunan anu saleh tur sarolehah, nyaeta turunan anu tiasa mampu teraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Pejabatur pemerintah baik sipil, militer, sami ku pribados dipihormat. Istimewa kasyadarik muratibul acara pengatur waktu. Adu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raragami eling. Memperingati peristiwa lampau, peristiwa yang amat sangat bersejarah. Peristiwa di Isra sindareng di Mi'raj geunana baginda urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga alhamdulillah ibu bapak urang dina dinten ayeuna kalayan taksis kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala tiasa riung mungpulung hempak merbayaksa bersilaturahmi dina ipanempatan. Mudah-mudahan perkumpulan urang sadaya dina dinten ayeuna moga-moga ku Allah sing dijadikeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeunana taufik sinareng magfirah hidayah hinayah ke urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Allah ya Rabbal
Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Bibit-bibit di para kiai anu sarugih ku pagarti, nadapi du anti sadaya ulama anu jembar ku pangabisa bag-bagan ilmu agama, nyohon tawakuf ti sadayana guru anu arulung ku ilmu fanemu, simkuring al-fakir anu butuh pisan kana rahmat sinareng kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dina iper kesempatan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai, cinta ka para ulama. Mudah-mudahan para kiai, para ulama anu masih keneh aya sapapaosna sing kenging panang tayungan ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat muqaddimah awalan pribados nyarios dina iper kesempatan ngalantunkeun intonasi serta implementasikan rasa syukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu rehna kaluar tina hate sanu bari bahkan kaluar tina pangjero-jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah thayyibah anu bentukna kalimat alhamdulillah. Anu mana ibu bapak i kalimat alhamdulillah dan mangrupakeun kalimat sanaan Allah anu hartosna ngalem ka Allah, muji ka Allah, maka nalika kalimat alhamdulillah mun dibaca jeung diaos kurang sadaya tos yakin pasti bakal ngaburu-gudul kaluar bahasa puji anu opat. Mana puji nu opat? Mun cekalangan budak santri nu opat baik anu disebutkeun puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim, eta sadaya puji anu opat kacakup kamilik ku Gusti Allah subhanahu. Numawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji urang sanggakeun ka Gusti Zat nu Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali. Puja urang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Kawasa Azza wa Jalla. Puji anu ngajadikeun pangais ati, puja anu ngajadikeun panghias rasa kapatri dina ati anu bening bersih kaluar dina hate caan narawangan estuh tadi dinding clear disindang siloka bukti kalayan nyata jamaah saki seueurna bapak-bapak ibu-ibu kabeh katingalina pada molohok teu ngarti omongan kula ngomong naon. Bahkan ibu bapak sakumna makhluk Allah satung kebing langit satang karaking jagat utut tongok walang taga rongrong gogodongan anu kemelip di alam langit anu ngampar di alam jagat ramudiksa justru pantes mun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu yuk urang sami-sami muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Keur saha muji tasyakur ka Gusti Allah? Jawabanana keur manusia. Manusia nu mana anu daek syukur ka Gusti Allah teh? Di antawisna ibu bapak manusia anu daek syukur ka Gusti Allah nyaeta manusia anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa jadi jorojoyna kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakkeun kana seluruh anggota badana tiasa ibadah kalayan ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala kangge mensyukur nikmat anu tos dipasihkeun ku Allah ka urang sadayana. Alhamdulillah. Nikmat nu mana anu dibarikeun ku Allah ka urang sadaya? Kapan nikmat Allah mah seueur? Mohon nikmat Allah teh seueur, bahkan saking ku seueur-seueurna nikmat Allah ibu bapak geus moal matak bisa kahitung ku bilangan jari di tangan. Sok saendena urang ku abehan rek ngitung-ngitung kana nikmat Allah anu sakitu seueurna, sok sanajan cai lautan saalam dunia rek dijadikeun mangsina tatangkalan tinu gede sampai ka nu leutik rek dijadikeun pulpen jeung patlotna ditambah ku jukut nu gede jeung jukut teletik di gunung jeung di daratan bahkan salam dunia anu ngaranna tatangkalan jeung jujugutan rek dijadikeun pulpen jeung patlotna pikeun mencatat seluruh nikmat Allah. Maaf moal matak bisa nyukupan karena ku seueur-seueurna nikmat Allah subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara sekian banyak nikmat Allah anu geus teu bisa kahitung ku bilangan jari di tangan, aya nikmat Allah anu paling utama, nikmat Allah anu paling afdal, nikmat Allah anu paling sakral. Ketika eta nikmat dianugerahkeun ku Allah, dikurniakeun ku Allah ka hamba Allah anu tadina eta hamba Allah hina, ketika mendapatkan nikmat tersebut naik derajat, naik pangkat, jadi mulia di hadapan Allah. Nikmat naon eta anu kos kitu sehingga bisa ngangkat derajat manusia anu tadina hina ketika mendapatkan nikmat tersebut jadi mulia di hadapan Allah. Jawabanana ketika manusia
mendapatkan anugerah nikmat di Allah anu disebutkeun nikmat iman jeung nikmat Islam. Naon sababna? Sabab ieu dua nikmat, nikmat iman jeung nikmat Islam bisa nyalametkeun, bahkan bisa ngadorong hiji jalma di dunia sampai ke akhirat menuju karena surga Allah Subhanahu wa taala anu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khata'al qabil bashar. Alhamdulillah. Aya keneh eta nikmat Allah loba. Saking kulobana moal kaitung. Ketika geus teu kaitung balik poho. Ketika poho ngebleng. Ketika ngebleng eueuh nu inget hiji acan. Ketika eueuh nu inget hiji acan cuek. Ketika cuek biasa bae. Ketika biasa bae atuh biasa. Nu padahal ibu bapak dina diri urang teh loba jasa nikmat ti Allah, anugerah ti Allah ngan urang nu dipaparinan nikmat ku Allah nu sok sering mapohokeunana. Emang aya nikmat anu sering dipapohok ku jelema? Aya. Nikmat naon eta anu sering dipapohok ku jelema? Di antarana cek bahasa budak santri, nikmat anu sering dipapohok teh nyaeta nikmat ijad jeung nikmat imdad. Ieu dua nikmat sering dipapohok ku urang. Naon ijad? Ijad teh hartina aya kumaha urang aya di dunia, urang aya di Pandeglang. Yeuh ayana urang di Pandeglang teh ieu teh di dunia nikmat Allah anu disebutkeun nikmat ijad, nikmat aya. Naon sababna? Sabab urang mah ibu bapa sebagai makhluk Allah, sebagai dadamlan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayana di alam dunia teh posisina al wujudu ba'dal adam. Hartina ayatna urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di dunia, memeh urang aya di Pandeglang, tadina asal urang kabehan eueuh heula. Leres teu? Leres? Memeh terang nu ngaran Pandeglang, tadina asal urang eueuh heula. Memeh terang nu ngaran Serang, tadina asal urang eueuh heula. Memeh terang nu ngaran Rangkas Bitung, tadina asal urang eueuh heula. Bahkan kadituna urang memeh terang anu ngaranna Lampung, Jakarta, Bandung jeung sajabana, tadina asal urang kabehan eueuh heula. Ayeuna urang geus diayakeun ku Allah, diijadkeun ku Allah Subhanahu wa taala, kabeneran urang cicing di provinsi Banten, kabeneran cicingna deh di Kabupaten Pandeglang. Alhamdulillah ieu nikmat Allah, nikmat ijad, nikmat aya didorong geus aya di dunia ku nikmat nu kadua. Naon imdad? Naon imdad teh? Diperpanjang, diberi waktu, diberi peluang urang ku Allah Subhanahu wa taala. Sementara imdad Allah ka manusia beda-beda. Ulah-ulah teh jeung batur baraya tatangga handai tolan sanajan saindung sabapa sagagang saliang, hartina indung adina jeung kakak tetap kesempatan ti Allah. Imdad jelema beda-beda. Kadang-kadang adina ngora keneh tos maot, sementara kakana masih keneh weuteuh 80 tahun umurna, bahkan posisina masih keneh sehat jag-jag waringkas. Aya nu kitu aya. Kakana aya keneh, adina mah tos maot. Aya nu kitu aya. Berarti nandakeun imdad di Allah ka jelema hiji-hijina beda-beda. Aya jelema anu diberi kesempatan ku Allah imdadna di dunia, kesempatanana ngan cuman sadetik. Aya. Contoh supaya kaharti, aya tatangga urang reuneuh 8 bulan. Begitu lahir keluar eta orok tina rahim indungna, bro. Berarti ijad tah ka dunia, diijadkeun diayakeun jaim alam lagi alam arham. Begitu bro, ngan kesempatanana imdadna sadetik. Begitu bro, tek paeh sadetik. Aya nu kitu. Aya nu sajam, aya nu sapoe, isuk lahir maghrib ninggal. Aya nu sapoe sapeting, aya nu saminggu, aya nu sabulan, aya nu satahun, 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, bahkan lebih daripada 100 tahun ge jelema aya anu diberi kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia lebih daripada 100 tahun. Aya ngan jarang. Keur ayaana ge pasti nama geus ngaripuhkeun anak pamajikan. Naon sababna? Sabab nu ngaran-ngaran makhluk mah berubah, nu ngaran-ngaran makhluk mah mutaghayyir, ngaran-ngaran makhluk mah hadit anya. Ketika berubah jelema mah rek awewe rek lalaki tambah kolot, maaf lain tambah gagah. Tadi sahur ibu di wartos gitu ya. Tambah kolot lain tambah bedas. Tambah kolot lain tambah kaset. Tambah kolot lain tambah gelis. Justru sabalikna tambah butut. Survei membuktikan for example nu nyaritakeun gitu lain pula Allah dina Al-Qur'an.
ayatna sering dibaca ku urang mana wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq saha jelema anu diberi umur panjang ku Allah dikurangan bentuk kejadianana hartina nikmatna ku Allah dikurangan unggal poe ibu bapak nikmati Allah urang dikurangan mata dikurangan lain matana jamatana mah weuteuh sikina masih kena segede jengkol naonna anu dikurangan nikmatna dedeleuanan cirina geus mulai make kacamata eta seetik dikurangan ceuli dikurangan naonna lain ceulina dedengianana nu matak jelema mah rek awewe rek lalaki tambah kolot geus tambah butut kitu we geus ngomongna tambah butut rek awewe rek lalaki bener moal sarua nu ngora jeung nu kolot moal sarua nu matak jelema mah mungkin kolot tambah umur pasti panyakitna moal leupas tina B8 mari kita coba urang buka hiji-hiji B8 mana-mana bahkan lebih daripada 8 B pertama keur pamuda keur parawan buuk hideung bahkan hideungna ngabang barang geus kolot mah dicirian B bodas tempo tu aki-aki itu seluruh nu hideung robah jadi bodas buuk bodas halis kumis janggot seluruh bubuluan nu aya pasti robah jadi bodas hiji tah dina buuk keneh B botak keur parawan buuk nage sakieu pak disebut nage katelah nasi kumpai mun digelungkeun eta gelungna doang teh kebo di naplok kunaon geus nini eta gelung nu tadina gede leungit barang digelungkeun sagede tai puruk kutut doang leutik kamana eta sesana berarti coplok botak turun ka handap kana ceuli budeg baturna bolot ngageser ka hareup kana mata baong keluar tina mata belekan penyakit kolot moal jauh pasti nama barareuh biri-biri bengek batuk bongkok bener teu kiih wae beser ngising wae bosot terakhir penyakit kolot berwit terang teu berwit naon berwit teh bahasana cepat marah cepat ngambek hayangna di alam bae eta ngaranna berwit eta ayana na panyakit kolot nu matak anak lamun ngobrol jeung kolot tetep kudu pake adab kudu pake tata krama kasinggung we saeutik marah kolot mah nu matak abdi mah lamun ngobrol jeung kolot teu wani mending cicing mending tungkul sabab bising marah sabab pernah kamarianana kula nempo aya budak pamuda keur ngobrol jeung aki-aki di sesurian ngagak-gak duka nyaritakeun naon mentah salat maghrib sigana eta pamuda nyaritakeun rangda anyar doangna eta aki-aki kuat ngesang sesurian mending ngacah-ngacah sagala barang lewat menang 5 menit keur marah aki-aki kuat molotot ka eta pamuda kumaha cek aki-aki goblok dia setan anjing kieu kolot dia kan lunjak ngomong nu bener ka aja doh wan dikepret beungeut dia kan ngomongna mah kepret teh ka pamuda dipikir kurang ku logika pamuda dikepret ku aki-aki karasaeun moal sakumaha sih bedasna aki-aki pugu ditonggengan ku budak leutik 10 meter ka udag moal budak moal 2 kali udag lain beunang justru kalah aki-aki kalah depa paling ge bari ngap-ngapan cek aki-aki kumaha ngomongna kuaing lawan benang kuaing ajur hulu dia ngomongna papan kosno heueuh nafsu mah ngagebu-gebu alabatan nu ngorangan tanaga nu teu kawawa tanaga nu teu mamadai ari nafsu mah ngagebu-gebu bener teu nu matak jelema mah prioritasna beda-beda masing-masing geus aya levelna keur pamuda disebutna ge keur ngora keneh disebutna penglihatan hidup asal nempo hirup nempok nu ngongkong hirup nempok poe cangcut hirup aing ngora keneh mah bener lamun doang abdi ya tah doang ieu tanu dipayun itu eta sebutna pegangan hidup hirup we kudu dipegang bae teu dicekel mah teu hirup-hirup
tah lamun nu dipayun dia sebutna ieu punten banyak sisa hidup. Dicekel teu hirup, nempo teu hirup, ngahep-hep bae. Tapi teu puguh-puguh hirup sorangan tak eta. Anu disebutna sisa hidup. Jelema masa kali deh rek awewe rek lalaki tambah kolot moal saru laju nu ngora jeung nu kolot sarua moal. Ulah-ulah teng nanaona balap lompat moal sarua, ngadu tanaga moal sarua. Tuh aya ini tuh. Tah eta tuh nu ngora tuh budak tuh punten. Ulah-ulah teng balap lompat suara caikihna ge moal sarua. Ih bisi teu percaya bila perlu rekam. Parawan kiih rekam, nini kiih rekam, hasilnya kita dengarkan bersama. Mungkin kagak bakal sama guys. Parawan maaf begitu nagog suara caikihna percis doang kompresor si Batak. Pot ngajeos. Naon sababna onderdilna spare part na karet silna masihkan original. Asli encan soek, encan betus, encan miis. Mas kene bawaan langsung ti ditu bawaan naon sebutna bawaan made in Jepang lain. Terus bawaan ti dituna we geus. Bawaan dealer. Nya, matakan parawan manungora begitu nagog suara cekina mata kaget. Pek. Bahkan bisa diulinkeun parawan kene mah. Eta parawan hari nini amit kamar mandi jauh kene samping geus disingkapkeun. Atuh anak pot sing gorowok jeung incut cek anakna mah tutupkeun izin kadelegu batur izin ngadenge henteu kalah ngeles weh bari kieu bari lempang tedeng deka kalah ngomong teh lah geus ding dong jama mah geus kolot ieu lah sanajan ngadeuleun ge moal macak beukieun astagfirullah. Atuh moal beukieun soteh pamuda moal beukieun soteh anu ngora tapi jajal nu nempona aki-aki salevel saumur jeung nini merongos aki-aki ge merongos dedeleuan kurang ge mata kok dibelel-belelkeun cek aki-aki bari ngomong buset dak mantep bujurna mah euy. Es nagog we sarua jeung parawan moal geuning teu sarua onderdilna spare partna geus sararoek. Atuh uyuhan boga anak 2, 4, genep 8, 10, 12, 14 alabatan lenji. Nagog ini mah suara caikihna ge kadengena nang tangan Kak. Didengekeun teh kot ka sawah tuh nini merengut teh kakula ngisang make gayung leutik henteu gayungna kaheum-heum eta di isangan teh didupak ku cai kadengena lebih parah biasana pak kaprot nang tangan manehna mah didengekeun teh ngisang kok teu kapok gancang pun teu kapok lalaunan kapok marah nini cek nini kiai goblok dia setan naon dia ngomong nyaritakeun caiki aing kuaing lamun jelema kuaing dibaledog beungeutna ku sendal batur marajaban nyaritakeun Kangjeng Nabi naik buruk dia menyaritakeun caiki aing setan aing kaduhu ngahadiran lah aing rek balik baturna atuh hampura mah abdi mah keur nyontokeun unggul hartina lain awewe wae termasuk lalaki ge anu ngora jeung nu kolot moal saru tah cek ibu-ibu heuh bejakeun kami ge sarua hayang nyaho salaki kolot jeung can lamun ibu hayang nyaho salakina kolot jeung can gampang Bu sarua prosesna mah keur kiih bae geus lamun salaki teteh keur kiih tempo ngan tempona ulah dihareup tiburi lamun kadeuleu salaki teteh nu keur kiih sukuna aya 3 berarti kolot eta salaki teteh anu ngumpai doang standar
Ayeuna mah rame, aya lato-latoan keluar ka handap. Berarti kok trek awewe rek laki tos lah ijad imdan entos didorong ku nikmat nu katilu, nikmat wujud, nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna. Naon sababna? Sabab teu aya di makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala saalam dunia ieu anu gagah pantes dina bentukna iwal ti manusia. Nu ngajelaskeun ngabaguskeun bentuk jelema bagus lain pula, lain makhluk, lain jelema. Saha? Ternyata sang pencipta makhluk. Saha anu nyiptakeun makhluk? Khaliq. Saha Khaliq teh? Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuhkeun dina ayat Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an mangrupakeun pedoman umat Islam sebagai kitab suci, bahkan bahasa lain disebutkeun Luqmanul Hakim. Ternyata dina Qur'an termaktub, tersurat dan tersirat yen manusia ieu diciptakeun ku Allah dengan bentuk pangbagusna, panggagahna dibandingkeun jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna. Alhamdulillah. Sakumahadan Allah dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunaheun teu Bu? Ibu hayang boga anak sorang ngeunaheun. Kula baik ya. Bating gede teuing. Ayo sakali Allah anu ikhlas ridho supaya orang tambah-tambah ganjaran, tambah-tambah pahala ti Allah. Amin. Sebab Quran al-muta'abbadu bitilawatih bakal ngajadikeun ibadah ku sabab dibacana. Ketika Quran dibaca, insya Allah sadua-duana bakal boga pahala ti Allah. Nu maca boga ganjaran, termasuk kurang sebagai audien, sebagai mustami, sebagai pendengar, insya Allah bakal boga ganjaran. Sarua teh jeung nu maca ganjarana, insya Allah sarua. Moal diwilah-wilah, moal dibeda-beda. Al-qari wal mustami sawaun fil ajri. Nu maca sareng ngupingkeun Quran, insya Allah sami bae ganjaranana. Tadi putra daerahnya Masya Allah nu maoskeun Quran sakitu merdu sahduna bahkan mendayu-dayu Al-Quran ketika dioskeun subhanallah. Insya Allah urang anu ngupingkeun bakal boga ganjaranana sami bae jeung nu maca. Alhamdulillah. Yuk teruskan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yakti teman-teman geus ngadamel kami cek Allah ka manusia anu mana manusia diciptakeun Allah fi ahsani taqwim pang bagusna dina bentukna. Allah dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun. Tapi kunaon urang sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah, kadang-kadang sok ngomong ngaranan ka jelema goreng. Aya nu ngomong gitu aya. Sok aya jelema ngomong ngaranan ka jelema goreng aya. Biasana lamun aya jelema ngomong ngaranan jelema goreng biasana eta jelema teh hatena keur marah, hatena keur kesel, hatena keur ngambek, hatena keur kotor, hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah bae nu aya hamaan teh, lain sawah bae nu aya panyakitan, ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, hatena katarajang ku panyakit. Hama sawah mah paling-paling ge kungkang. Tekungkang lembing, telembing, ganjur, teganjur, keong emas, tekeong emas, berit, teberit, piit, tepiit, peking, tepeking hileun. Tapi penyakit nu biasa nempel dina jelema mah lain nu kos kitu. Naon atuh? Biasana penyakit anu sok nempel dina jelema mah penyakitna hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, toma, ghibah, namimah, basih keneh seueur penyakit-penyakit hati anu sejen. Ketika manusia hatena aya penyakitan, ketika manusia hatena aya hamaan, biasana kosa kolbuhu teas hatena
Ari jelema nu teu hate kos kumaha? Punten, biasana lamun jelema hatena teuas moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasihat, moal ngadengi kana ajakan-ajakan mau'idatul hasanah. Ulah-ulah teh ustad kiai mere tausiah, mere wajangan, mere mau'idatul hasanah. Indungna bapakna ngomongan nganasihatan mun anu diomonganan hatena teuas ku sabab loba teh panyakit moal ngadengi ceuli nutup sungut nyingsat. Bener teu? Bener teu? Ustadna na pangajian rada kencang nyaritakeun hukumna teh rada kencang umpama teh nu teuas hate mah nu nyengsol kumaha ngomong weh biasa bae tat biasa ngaji mah biasa kencang-kencang amat atuh jelema di dunia mah masing-masing betat masing-masing. Oh cek ulah jadi ka mana-mana ustad diajak masing-masing. Ciri jelema hatena teu teuas. Ulah-ulah teh nanan penyakit hate mah jab tadi teh hiji hasud. Naon hasud? Bahasa santri taman nazawala nikmatal goir. Ngaran hasud teh nyata jelema anu sok ngarep-ngarep nikmat ti batur leungit. Mun bisa mah cek jelema hasud ulah si eta anu sugih teh aing. Cek saha? Cek nu hasud. Ya, cek nu hasud mah moal resepeun bahasana ge semos. Terang teu semos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nempo tatangga boganan-boganan nu hasud mah moal resepeun. Gitu. Tatangga kabeli TV meh nama ka warung meuli paramek lieur tatangga kabeli mobil mehna naik ambulan dibawa ke rumah sakit. Tatangga anak kabeli taneuh meh nama asup ka jero taneuh paeh kongslet naon sababna loba teuing pikir. Loba teuing pikir sedangkan lamun jelema geus loba teuing pikiran ingat kana keterangan man katsuru hammuhu saqama badanuhu saha jelema anu loba teuing pikiran yakin pasti eta jelema anu loba pikiran bakal gering awakna cirina moal boga daging. Ketika geus boga daging atuh diteuleu awakna tulang doang kuru kunaon culak cileuk nempuan kuru hasud eta mah kuru ge lain hasud eta mah kuru ge bawa anti dealer. Jelema hasud mah beda, mata jero celong, beheung longong panjang, tulang tonggong naramtat tuang pangilesan. Mata lamun ece umpamana mesin cuci paeh setrum eueuh pangilesan potong nya tengekeun anu hasud leuteurkeun stop. Naon teh nginjem tonggong arek nyeuseuh natong sarua doang pangilesan. Mata lamun jelema aya panyakitan hatena kos kitu kotor. Leres teh tah nu matak urang dengan momen dina dinten ayeuna ngayakeun acara peringatan Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk urang kabehan mementa munajat ngerekes ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan ku berkahna ieu acara moga-moga sing dipasian kakuatan iman jeung kakuatan Islam. Amin. Dijauhkeun tina panyakit-panyakit hate. Amin. Ku berkahna serta mulyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya bahkan urang kabehan wa ammahumullahu birrahmati waridwan urang uih ti dieu balik ti dieu moga-moga urang kabehan dihujanan ku hujan rahmat jeung magfirah Allah Subhanahu wa taala ku mulyana baginda Rasul ku agungna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد ضيا وجه السرور الله يا Alhamdulillah ngenahen teh Bu. Nah, jajal ngomong teu ngenahen, suruh kula nyering hanteman emi. Itulah seni kula ketika baca sholawat iringan anak ulah teng pake hadroh, ulah teng make marawis, mik ditabehan sedep. Cirina nini ngeuyeug cekene. Tuh kadeu ku kula keur kieu asih. Berarti asup kana hatena sedep. Alhamdulillah. Komo mun make marawis, komo mun make hadroh, wow, plak, plak, plak. Ya ayyuhan nabi Allahu engkau kabuduri, anta imamul hadara sultanul ghaibi, anta imamul hadara sultanul ghaibi. Eta hadroh jeung marawis. Jabah heula mah tacan aya hadroh teh marawis tacan nya. Ayana ge kosidahan rebana kitimpring. Laguna ge baheula mah paling hamawi banyak, baheula mah hamawi laguna. Kuari mah beuh tinggal neangan dina YouTube babalatak. Baheula mah paling hamawi, gedeng hamawi, laguna teh paling hamawi ya mis balati ya mis hamawi ya mis balati ya mis. Untuk hamawi rada kenceng wes eutik ya kadal haram ada kadal dinyanyikan. Komo tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana judulnya Yadana. Ingat kan baheula lagu Yadana? Yadana dana si dana paeh ayeuna kaserang ku corona diilik tinggal matana. Keur kicep pesidana rek pae. Atuh kosidahan mah alat musikna ge genep 7 jeung kecrek. Nok sok dipake ku ibu-ibu, bapak-bapak mah tara ieu tilok, ibu-ibu biasana nya. Variasi nih paling pak makana kula mah bisa ngorik bisa, nyinden bisa kan kagoknya di masjid. Di luar mah kula anggeus ukuran. Teruskan. Tuh ari make seni mah sedep. Alhamdulillah. Ulah teh naon ieu rajaban ieu make seni. Biasana mah pan tara make kos kieu ieu. Tuh aya kos kieu tuh foto ibu sareng foto pawakilna. Alhamdulillah. Aya seni yang dihalangan pan teu katingali. Dina mimbar seni sedep katingalina. Biasana mah tara make sound system. Ya, jamaahna ge biasana tara kieu. Alhamdulillah. Kan dipikir-pikir bapak-bapak mah sabaraha urang mun ieu. Ibu-ibu nu paling loba tah nu matak alhamdulillah teu di mana-mana kuari mah pangajian nanaon ge kabeh didominasi ku ibu-ibu. Yes. Pengajian di mana-mana ke didominasi ku ibu-ibu. Alhamdulillah ayeuna mah bupati ge awewe, gubernur ge camat ge awewe, lurah
kabeh ge awewe emang awewe diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala sabada Kangjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia. Jabah heula mah awewe teh hargaan hina ke zaman jahiliyah mah. Bahkan kebiasaan anak orang kaum Quraisy jahiliyah lamun ngabogaan pamajikan reuneuh 8 bulan salakina na petangahan imah geus sibuk ngin lombang. Jeung naon? Jeung nyadiakeun jabang bayi. Bayi nu mana? Bayi nu orok. Orok nu mana? Begitu brol diiling awewe langsung dibalangkeun kana eta lombang. Baheula. Tapi kuari mah alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, nu ngaran awewe diangkat derajat alhamdulillah. Bahkan nanaon ge kabeh lolobana menyontokeun ka awewe, termasuk Jakarta ge lain bapak kota lain kalalaki kasaha ibu. Bener tuh Pak? Ibu kota lain bapak kota lain ibu kota. Bahkan nu aya dina anggota badan urang lolobana awewe mah lulus sok we. Ieu naon ieu? Ieu naon ieu? Mata emak. Ka awewe lain ka bapak. Lamun ka bapak mah bata. Mata emak. Ieu buuk ibu. Eueuh bauk. Ieu naon ieu? Ceuli ece awewe. Eueuh lalaki. Hello. Awewe ceuli. Ieu naon ieu? Biwir, bibi. Awewe eueuh mangwir. Biwir. Bener tak? Ieu naon ieu? Bujal ibu. Eueuh bajal. Ieu bitis bibi. Eueuh mangtis. Ieu bujur ibu. Eueuh bajur. Salian ti bujur birit bibi keneh bae awewe. Eueuh mangrit. Awewe mah loba alhamdulillah. Bener. Ya, keluar tina mata naon? Cileuh enci. Ari enci awewe lalaki. Lamun lalakina tah keluar tina irung naon? Korong engko. Kadaharan ge lolobana awewe malulu bugis. Masinah martabak. Aya cenah lalaki ge naon? Papais. Jeung pasung atuh eta mah kue spesial di nu paeheun. Lolobana mah awewe nu matak alhamdulillah kuari mah di mana-mana ge awewe. Loba pangajian jamaahna awewe. Yes, di pasar nu loba tukang ngomongkeun batur. Nu tukang ngomongkeun salaki. Nu tukang ngomongkeun mitoha. Nu tukang nyokot bang emok. Nu tukang nganjuk. Nu tukang sasapu. Nu maklobana di neraka. Aya naon ieu awewe paling di neraka ge sampai ka neraka panglobana nu padahal masya Allah kasat mata di dunia awewe pangrajin ngajina bener di mana-mana awewe tapi kunaon di neraka pabalata bejakeun tong geus urang gancangkeun ieu ja supaya kurang geusan beres. Oh bener je bener hiceupna ge geus lambat cing beurih beuteung. Ya masya Allah tabarakah. Teruskan. Iya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina kesempatan ieu alhamdulillah ku masyarakat khususna Pemda Kabupaten Pandeglang ngayakeun acara peringatan Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala dijaga diraksa keimanan jeung katakwaan ku Allah Subhanahu wa taala dihampura dosa hasil maksud dunia akhirat. Mudah-mudahan urang panjang umur babari milik babari rezeki amin. Mudah-mudahan sing dipasihan turunan-turunan anu saleh tur sareha. Doakeun kurang ibu mudah-mudahan hajatna dimakbul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa
amin tadzakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjaram min muqlatim bidami ya rabbi bil kamana jalan ka Jogja kaditu ka Palih Wetan kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya rabbi bil salawe 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo ya rabbi bil boboko ayakan letik melak cabe diawurkeun bobogohan ti leuletik geus gede dikabaturkeun ya rabbi bil indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut ya rabbi bil aeh babanjaran ngala belut ka Ciguha paeh ge teu panasaran seubeuh gelut jeung mitoha ya rabbi bil kaditu ka Palih Wetan kadieu ka Panggilingan minantu nurada edan mitoha ditampilingan ya rabbi bil kini-kini dina jublek baju berem menang ngaput nini rada geblek grek di belem kalah nyumput ya rabbi bil enggeus lah sakitu atau amat geus daripada kulang ke balik dicekek ku nini mending geus tutup bae. Mudah-mudahan urang kabehan ku Allah Subhanahu wa taala eueuh ti di hujanan ku hujan rahmat Allah, di hujanan ku hujan rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Kangjeng Nabi diutus ku Allah ka alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadana alam insya wa ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.